Iya, ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. HP na bunyi terus. Lain karena tasbih, tak kiai gimana wirid lain karena HP. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada barang datang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu bara hargana ongkir. Astagfirullah eta kiai. Pada beliau yang terhormat, waktu dihaturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar. Wasalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Akhina fillah, pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, wabil khusus para alimil ulama, para kiai, para asatidz, guru-guru kita yang semangat hadir di haflah mubarakah yang sangat saya hormati. Mudah-mudahan para ulama, para kiai dipanjangkan umurnya, disehatkan oleh Allah, diberkahkan ilmunya, diberkahkan turunan-turunannya, dikabulkan cita-citanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus Sohibul Bait, kersakna Pak saha ngaranna teh Tarli, teu make ang lamun ang Tarli. Pak Tarli sareng Ibu Soliah. Hah? Soliah. Ya Soliah. Ibu melototan aing sebelah.
Pak Tarli jeung Soli. Yang jadi sababiyah, yang jadi wasilah, hakikat izin Allah saya bisa hadir pada malam hari ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang dikaitkan dengan walimatul khitan Ananda Bani Hafid. Bani Hafid apa Kahfid? Hah? Kahfid. Naon eta artina eta? Lamun hafid alus eta. Penghafal Quran. Kahfid naon ya? Yang teu kamus deui. Ka kiai di dieu tanyakeun eta. Atawa ka kubu tanyakeun eta. Kubu jago bahasana. Syukuran walimatul khitan yang diisi dengan pengajian, pangaosan. Bukan nggak mampu Pak Tarli ngundang hiburan, mampu, bisa mayar. Rek tilu penting sugan hajat Pak Tarli hiburan malam kahiji dangdut, manggil artis ibu kota. Nuka dua jaipong bisaeun kabayareun duit na loba eta si Tarli. Kang Tarli. Jadi Tarli sih. Tapi nu diayakeun pengajian. Saya tanya Pak Tarli tadi, Pak Tarli kok ngadain pengajian? Maksudnya apa? Jawabannya simpel. Kang Haji, malam ayeuna kuring di dia ngayakeun pengajian, tujuanna ngan hiji. Naon? Hayang boga harga di hadapan Allah. Kenapa diadain pengajian? Karena pengen punya harga di hadapan Allah. Apa hubungannya pengajian dengan harga di hadapan Allah? Ya jelas ada hubungannya. Ngaranna ge pengajian. Pengajian tina kalimat pengajian. Naon hatina pengajian? Harga. Disebut deui pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hatina pangaos? Harga. Cocok jeung jaminan sing sajalma nu lempang ka majelis ilmu ngariung jeung para ulama, para kiai, para asatid balikna menang ilmu, menang doa, insyaallah bakal boga harga di hadapan Allah. Amin. Dan amin amal. Amin kenceng mantap henteu. Amin amin indi henteu saya ke pengajian. Pengajian digigir imah. Mingguanan rutinan kiai ngabahas wudu, ngabahas fikih, ngabahas iman. Cicing bae di imah. Aya nu kitu aya. Salaki sia eta nu kitu. Oh itu wakil nyangan salakina beneran. Bener teh? Aya nu kitu aya. Makanya ieu lain jang ibu-ibu, jang lalaki. Bapak-bapak susah dibawa ngaji. Ibu-ibu paling kompak. Oh, tadi itu dulu dekat ini. Ngomong jeung saya. Bu. Iya masih diranjang ke bapak-bapak, nu susah dibawa ngaji. Ya, betul. Lamun ibu-ibu mah teu kudu dibahas, nu paling rajin ngaji teh ibu-ibu. Iya. Rutinan mingguanan tuh ibu-ibu paling kompak di mana-mana. Maaf protokol. Ya. Saya bukan Kabupaten Cikampek, Kabupaten Karawang. Dan menyusul ke Kabupaten Cikampek. Kabupaten Cikampek. Oh, pagi-pagi jeung aing. Cikampek itu kecamatan, kabupatennya Karawang. Yang tadi Kori itu dari Bogor, lain di Karawang, lain di Cikampek. Makanya tatanya heulas ya. Untuk bisa nyusul hayang ngondang Kori Ustaz Uje ke Cikampek malah jauh tepangi di Bogor jauh beda planet dengan aing saya tahu. Jadi saya itu tinggal di desa Cikampek Selatan Pak Kuwu, kecamatan Cikampek, kampungnya Sentul, Gang Keranat.
Jadi kalau lewat Cipali tol keluarnya Dauan Cikampek, Dauan Pupuk Kujang, itu nggak jauh dari kawasan PT Pupuk Kujang. Dari gerbang tol Kalihurip Dauan paling 15 menit nyampe ke rumah saya, nggak jauh. Ngelewatin mall Cikampek, dari mall Cikampek 200 meter sebelah kanan ada Bank Mega, itu gang masuk ke rumah, ke kampung saya. Paling 100 meter dari gang nanti ada bangunan 2 lantai, banyak jendela, banyak pintu, tak eta sekolah dari Imahai lahir karena Imahai loba pantauan. Dari sekolah mungkin 20 meter lah, aya bangunan 2 lantai, catna hejo, aya mobil Pajero, aya garasi, aya Mercy. Nah eta nu Haji Sanusi lain nu aing eta di Haji Sanusi lurus deh bae beres malih bejaan kan ini nu nyusul ka aing ada Haidraturrahim alhamdulillah lain amin amal buktikan ku amal Pak. Di samping rumah ada pengajian, kiai ngebahas wudu, ngebahas fikih, diem aja di rumah. Besok ditanya sama tetangga, sama temen, tadi malam hadir gak pengajian? Dah, di rumah juga kedengeran. Teh cukup ngadenge. Namun hayang jadi harga di hadapan Allah harus ada perjuangan dan pengorbanan. Apa perjuangannya? Mau ngelangkahin kaki dari rumah menuju majelis taklim. Apa pengorbanannya? Rela meninggalkan semua yang kita senang di rumah, kita tinggalkan sementara, ikut kumpul dengan para ulama, para kiai, pulang bawa ilmu, bawa doa, baru jadi harga di hadapan Allah. Daripada camplang baguslah keprok lah. Ini menileles banyak kayak Yus yang ini ulah keprok ya. Keprok siap pingsan deh. Cicing. Ya Allah ya. Nah acara tarik acara pengajian di dia di majelis taklim At-Tarli. Ya ini sementara namanya majelis taklim At-Tarli As-Soli'ah. Ya majelis taklim karena sabab anu patarli jeung Bu Soli'ah. Sebab yang bertanggung jawab mereka berdua. Makanya siap ganti ayeuna tarli. Berkata yang diseporo sih. Bu. Ujug-ujug ya pengajian terjadi, namun daya perjuangan yang pengorbanan, betul? Ada perjuangan, ada pengorbanan. Bu Soli'ah, Pak Tarli. Apa perjuangannya? Udah lama daftar nandain tanggal yang ngondang asa bubao ulah neuleuh bae na YouTube ulah neuleuh bae na HP yang ningali aing asli hideungna ibu-ibu tanu ngomong gitu tadi bodas aing ayeuna mah kosor pulang dulu coba pareman aing deuneup deui bae. Bu, ada perjuangan, ada pengorbanan. Apa perjuangannya? Udah lama Pak Tarli menghubungi saya, mengundang dalam acara Walimatul Khitan. Alhamdulillah dapat tanggalnya, ngikutin. Yang kosong jadi saya. Setelah perjuangan ada pengorbanan. Buat pengajian ini, apa pengorbanannya? Harta, tenaga, pikiran. Harta dikorbankan, ada tenda, ada panggung, ada sound system, betul gak? Ini harta yang dikorbankan. Kenapa? Karena tenda, panggung, sound system bukan milik Pak Tarli. Ini punya orang. Nubahturi ya. Gening dipasang di dia, kan dibayar. Pakai duit Pak Tarli. Hartanya Pak Tarli. Yang lunas teh incan ya. Itu kang sound lunas bisa dia. Gus lunas. Atau yang dianjuk ya. Wah awas dah Tarlis ya. So dibayar kontan yang dianjuk ya. Awas harta. Yang kedua yang dikorbankan apa? Tenaga.
Pak Tarli, saudara Pak Tarli, tetangga, masyarakat semuanya ikut berkorban tenaga. Dibenahin ini tempat supaya nyaman yang hadir. Alhamdulillah. Setelah tenaga dikorbankan, pikiran dikorbankan. Korban pikiran Pak Tarli, takut si Asep Mubarok nggak datang. Makanya tilu poe ka tukang ya Pak Tarli geus SMS-an bae. Kaji ulah poho tilu poe deui. Jawab kain. Heeh. Isuk-isuk tadi Tarli deh Pak. Kaji berangkat jam baraha. Jawab kain jam baraha we bebas. Pan pusing Tarli gitu. Beres sholat asar jam 4 jam setengah 5 nyiapin mobil karena naik suku sabelah karena mobil Tarli deh Pak. Astagfirullah. Kaji posisi di mana? Karena naik suku sabelah aku suku yang perlu dipoto. Begitu nyampe ke sini, alhamdulillah Pak Tarli seneng. Alhamdulillah. Si Asep Mubarok dengar rasa kaganggu. Di SMS, di telepon ke panitia, dengar rasa kaganggu, nggak maklum. Wajar, lu jadi panitia. Naon sababna korban pikiran, si nu diondang tidak datang. Bener tuh? Coba lah si Asep Mubarok tidak datang. Isin Kang Tarli. Diledek ku tetangga ke masyarakat lah ngomong ngondang Asep Mubarok. Datang mah henteu. Teboga duit mah teboga duit baik. Saya Mubarok mah 20 juta ge daekeun. Soliah leuwaseun. Mana soliah? Soliah mah tanggukepan kotak bae. Moal leuwih atuh moal. Hah? Bawahnya ke jero hitung besi kurang yang amplop. Ampun itu soliah. Begitu datang alhamdulillah bunga bahagia. Mudah-mudahan dari pengorbanan harta, tenaga, pikiran yang diniatkan sedekah untuk pengajian malam hari ini, Allah jadikan pengorbanan Bu Soliah Pak Tarli harta, tenaga, pikiran menjadi amal soleh. Niatin sedekah Bu Soliah. Apa yang dikorbankan untuk pengajian niatnya sedekah. Kalau niat sedekah insya Allah harta nggak bakalan hilang, Allah bakal tambah. Nabi nggak bohong. Nabi ngasih tahu dalam hadisnya, mana kosomalun min sedekatin bal yazdad sampai 3 kali Rasul mengulang. Harta yang kau sedekahkan di jalan Allah itu harta bukan hilang, justru bakal ditambah oleh Allah. Makanya mudah-mudahan bisnis, usaha, ekonominya Pak Tarli sekeluarga lebih dimudahkan dan diberkahkan buat bekal ibadah. Anak yang dihitan, yang insya Allah dihitan, yaitu Bani Hafid, mudah-mudahan disehatkan, dipanjangkan umur, dijadikan anak yang sabit. Apa yang sabit? Lebih soleh daripada orang tuanya. Kalau ibu bapaknya bisa baca Quran, anaknya menjadi penghafal Quran. Masya Allah. Kalau orang tuanya hanya bisa sholat fardu saja, lohor, asar, maghrib, isya, subuh, tapi anaknya ditambah rajin tahajud, istikharah dan duhanya. Masya Allah. Ini adalah orang anak yang sabik, yang akan mengangkat derajat ibu dan bapaknya, bukan hanya di dunia tapi nanti di akhirat akan menjemput orang tuanya untuk masuk surganya Allah. Ini harapan kita, pengen punya anak seperti ini. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat, baik sipil, TNI, Polri, Pak Kuwu beserta jajarannya, alhamdulillah. Ini fans berat saya. Tadi curhat, tidak ada hari tanpa nyetel YouTube Asep Mubarok. Alhamdulillah, subscribe itu. Nonton, sabrek. Alhamdulillah, Pak Kuwu bisa bertemu silaturahmi jeung Sundana halus deh. Eleh ini. Aneh orang Brebes tapi ngelehkeun Jawa Barat di Sundana. Halus banget, sumuhun, mama leres. Ada yang heeh.
tak magejlug tadi aing ngobrol. Aing luas dia rasanya orang Tasik Paku. Ya soalnya Tasik, Kuningan, Majalengka itu Sundanya halus banget. Kalau Kerawang Sundanya kasar bu. Keun bae kasar. Keun bae kasar. Udah aing makhluk kasar dari makhluk halus. Berarti Paku mah makhluk halus. Berarti juri. Cek rakyat nanti. Lamun kuwu na makhluk halus, rakyatnya mati. Kacau. Mudah-mudahan disehatkan Pak Kuwu, dipanjangkan umur, dijadikan pemimpin yang amanah yang saleh. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada assalamualaikum, mari kita bersama-sama menjadikan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap Allah curahkan selama-lamanya ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad. Ulah kedul maca solawat. Ngaku cinta Nabi tapi ngadengaran Nabi teu solawat. Eta jelema pangpelitna sadunya cek Nabi. Nabi Muhammad. Di tukang nyengir bae sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, para ulama-ulama salihin, juga para pengikutnya, khusus kita yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh maaf lupa tim hadroh, alhamdulillah yang selalu mengumandangkan salawat Nabi. Mudah-mudahan tim hadroh dipanjangkan umurnya, diberkahkan ilmunya. Wabil khusus maaf sahabat seperjuangan dari gerakan pemuda Ansor barisan serbaguna pemuda Ansor, alhamdulillah beliau juga ikut capek tadi ngejemput saya ke gerbang tol. Mudah-mudahan tetap diistiqomahkan banser menjadi benteng-benteng ulama ya. Jangankan manusia yang sempurna dicipta oleh Allah, anjing sato anu geuleuh aya spesial anjing asup surga gara-gara jadi bentengna ulama. Atuh komo urang manusia sempurna piraku henteu digerok pangheulaana engke ku ulama-ulama Allah, terutama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Namun orang istiqomah jadi pecintana, maka kita termasuk santrinya. Insyaallah ruh mulia Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari akan memanggil ruh-ruh kita nanti di sana. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu namanya ada silatur ruhaniyah. Meskipun kita nggak pernah ketemu dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kita nggak pernah ngobong mesantren di pesantrennya, nggak pernah ketemu, nggak pernah bermuwajahah, kalau kita selalu ngirim Fatihah buat beliau, itu namanya silatur ruhaniyah. Maka ketika kita mati nanti, kita wafat nanti di yaumil mahsyar, ruh kita akan dijemput oleh ruh beliau nanti. Kenapa? Malaikat bertanya, siapa yang kau jemput? Hei Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, siapa yang kau jemput? Ruh siapa itu? Apa itu santri engkau? Bukan. Pernah bertemu? Tidak pernah bertemu. Pernah ngaji di pesantrenmu? Belum pernah. Tapi kau memuliakan ruh itu. Ini muridku. Murid yang mana? Secara dohir aku gak pernah bertemu, dia gak pernah ngaji di pesantrenku, tapi setiap malam dia rajin mengirimkan Fatihah untukku. Maka kewajibanku sekarang menjemput ruh orang tersebut untuk masuk ke golongan ruh-ruhku di sini. Subhanallah. Inilah enaknya jadi orang-orang ahlus sunnah wal jamaah, begitu enak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita istiqomah ya. Amin. Amin. Woi, amin. Amin. Aing tarorek suka gitu ya. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Khitan adalah ibadah. Kata anak-anak santri di Dukuh Jeruk, ibadah itu terbagi 3 kategori katanya. Ada ibadah dibarengan kurasa capek, aya ibadah dibarengan kurasa nikmat, nukatilu aya ibadah dibarengan kurasa nyeri. Hiji ibadah dibarengan kurasa capek, naon
haji umroh capek sebab ibadah fisik. Tawaf ngelilingi Ka'bah fisik capek, bahkan yang tawaf ada yang 2 jam saking padatnya jamaah. Belum ngadepin sa'i sofa marwah tuh 400 meter bulak balik 7 balik, berarti 3 kilo kurang lebih itu jalan kaki. Capek ibadah fisik. Gak sedikit yang wafat jamaah haji di Mekah di Madinah sababiah nggak kuat fisik. Makanya kalau mau nganterin jamaah haji sedihna mirip perasaan rek nganter ke numawat nu hajian pakai seragam bodas-bodas numawat bodas kain kafan, betul. Nu hajian didatangan numawat didatangan dilayat, bener ke? Nu hajian ditangisin numawat ditangisin. Nu hajian dianterkeun numawat dianterkeun, bener. Nu hajian naik pesawat numawat naik katil eta pesawat pribadina katil Airlines. Nu nganterkeun hajian teu milu naik pesawat da teu daftar rek naon asup ka pesawat yang dicekek meunang daftaranna. Nu nganterkeun mayit milu naik katil dasar yeuneuan. Kan saya sering jelasin, tidak ada lagi kendaraan paling seram di dunia, hanya katil. Katil adalah kategori kendaraan paling seram di dunia. Buktinya apa? Bukti yang pertama, nu hirup teu hayang ngeunah. Ulah kuwu, ulah RT, kiai ge sieun. Lamun teu percaya, coba-coba isukan. Aya ustad lewat gotong rejeng paksa asupkeun ka katil. Hancur eta katil, dilanyak ku ustad. Ustad ge sieun. Uji nyali ka dinya. Nu kadua katil serem. Nu pernah naik katil can pernah gagal. Paeh wae. Ulah coba-coba naik. Nu katil serem. Nu pernah naik katil teu kabejakeun balik deui ka imahna. Sabab turun tina katil langsung asup kana liang naon? Liang kubur. Sadar hirup di dunia sementara. Nu salilana hirup di alam dunia ieu jelema bakal maut. Tapi kunaon loba jelema jongjon tenang teuing. Siga nu rek hirup salilana meuni mung salat, mung tahajud, mung zikir, mung istighfar, mung ibadah. Perasaan rek hirup salilana dosa dipigawe unggal poe padahal Ajrail datang teu bebeja heula. Hakikati Allah bakal balik ke Allah. Syariat urang hirup bicil tina liang bakal asup deui kana. Sabab hirup urang teu jauh ti liang. Bener saya ngiluan lah tadi. Hirup urang mah teu jauh ti sabab urang mah ka mana-mana mamawa. Sabab dina badan urang loba. Iya. Nu dohir kan 9 liang, 2 liang mata, 2 liang hidung, 4, 2 liang telinga, 6, 1 liang mulut, jadi 7. Nu ka-8 jeung ka-8 tidak berani menampakkan diri. Loba jelema hirup di dunia, budak-budak dunia, budak-budak duit, jabatan, kedudukan, ngebelaan dunia sampai ke korban sholat, korban ngaji, korban ibadah. Geuning syariat nama ngabelaan. Iya. Bener teh. Ajrail datang ngejemput urang maut ngaranna atuh urang asup deui kana. Asup deui kana. Tak itu bantuan aja. Bahkan bapak-bapak engke balik ngaji ti dieu tengah peuting di imah rek neangan. Liang panto imah. Astagfirullahaladzim ngares. Ulah lima pikiran ngeres. Panto imah. Kira aku salah kisah tengah peuting naik kenteng rek nanaon. Berarti neangan liang pan itu neangan liang hihihi maksudnya ini hulaan nerjemah
Berarti kesimpulan anak dari liang untuk liang menuju mana sekalian tetap hidup. Terus deklarasi sekalian. Kurang yang partai anyar, partai liang. Terlibat nyolok nih, tapi nggak saya liang nanti ngacos. Para liang, para hadirin, hadirat rahimakumullah. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Balik deh, haji umroh kategori ibadah capek ngan dia mangtarli maaf aya nu boga kipas angin teh ngoprok aing siga mandi bae itu hidup panitia ini. Maaf ini bukan hoak, bukan mangtarli. Tandanya hareudang mana itu ibu-ibu aing menulieur napa ibu kikip-kikil lah. Kenapa yang ceramah berkikil ya? Ini sebel deh. Kipas. Nah, di meja kundakna, cocoloknya teh. Hip, bantuan hip. Ya orang Bogor tah, bantuan jadi panitia ya. Ya panitia teh gitu kemarin ada. Coba iya orang Bogor iya supirna kori iya jadi gawe di dia. Namanya jahit. Mohib di tanah meja di atas meja. Masya Allah, meja entos didinya baik jadi supaya cia kabagean diputer angin lain jangan aing baik lah nu hadroh ge karunya keringetan ibu mah jongjong tenang bisa kieu ceramah berkikieu diputerkeun bae diputer cenah muter sambil nunggu Bu kemana? Pulang barang jeung anjing tinggalkeun bae. Nah supaya kebagian hadroh udah Mbak nah kebagian teh adem kita tadi bisa protes bukan banyak protes kami kan ademnya nuhun gitu kan ampun. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, haji umroh ibadah capek. Meskipun capek tuh haji umroh ongkosnya mahal, resikonya nyawa, tapi aneh naon teu aya nu kapok pulang dari sono pengen ke sono lagi. Sok tanya anu geus haji anu geus umroh pasti ketagihan. Tahu sebabnya ketagihan? Aya kenikmatan batin. Jangankan dulu melihat Ka'bah Baitullah, baru melihat Masjidil Haram dari halaman luar sudah nikmat. Ngedadak lupa sama ongkos 30 juta. Saking kerasa nikmatnya melihat Masjidil Haram. Saya sebelum rojab ngawal jamaah ngebimbing umroh, Masya Allah itu jamaah semuanya pada pertama ke sono, pemula. Ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek udah pada tua ngikut umroh. Begitu dijajarin di depan Masjidil Haram, di halaman Masjidil Haram, ini kakek-kakek di samping saya mewek terus. Disangka ku aing wiridan. Aing dideuleuh geuning mewek. Kunaon bah? Loba dosa. Berarti ieu aki-aki keur ngorakna badur. Sok nyawer organ. Siga salah kisia ya tapi menaya dangdutan deh. Banyak dosa lagi mudanya banyak maksiat baru nyampe di depan Masjidil Haram udah bah saya juga banyak dosa bah apa Masjid Haramnya mana iya hareupeun ampun udah kekarak dikira hotel iya Masjid Haram
makin kencang mewekna. Aya kali bejaan paling udah riweuh kae. Siap-siap Pak, masuk Masjidil Haram. Kita supaya kebagian sholat maghrib. Kalau bisa kita deket Ka'bah Pak, di depan Ka'bah. Ka'bahnya di mana? Di dalam. Masih ada? Ya ada lah. Sana ngakut tolong. Amit enta tanya baik. Begitu masuk Masjidil Haram, adzan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan. Ya aki-aki keur mewek langsung eureun. Kunaon Mbah? RCTI. Iya, dia sering denger adzan di rumah, di TV. RCTI kalau maghrib adzannya begitu, Masjid Mekah. Cek aing Mbah, ieu mah Mekah asli. RCTI menang ngerekam ti dia. Untung aing tengah jawab oke. Beres salat sunat qabliyah. Pak siap-siap. Qomat. Muadzin iqamah langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Imam mulai berkumandang di depan. Istaw wa tadilu sufufakum, luruskan saf, luruskan. Adem, ngedadak lupa sama ongkos. Capek teka rasa, sebab batin kahibur ku nikmatnya kiroat, seni kiroat. Allahu Akbar. Bilal ngikut teriak Allahu Akbar. Nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tenang. Kemarin Ramadan tenang tuh taraweh di Mekah. Masya Allah. Tuh Nureli bualap. Ya kalau imam tarawih khusyuk di kita nggak laku, diprotes. Aki-aki imaman Allahu Akbar tarawih, makmu pada mangap semuanya. Masih desa loh. Aki-aki imaman tarawih teka pakai kira-kira sarokat terus digotong budak muara. Selama nggak berdua diganti imamna nggak aja menang mayar imamna di luar negeri imamna Ustadz Valentino Rossi balap Bilal nanti Spanyol Ustadz Max Marquez perelik kabeh iya kan imam Bilal jemaah kabeh terawih balap baca sholawat terawih percis ngepung bangsat ngepung maling gara-gara Bilal lagu guru bugan
dan alasan Muhammad 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 siapa naonan sing bener sallu alaihi percis ngekumbang satu masjid imam ngegurubung ke para rubu asal dirojok bujur imam gaspol imam langsung Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allah tarawih 30 detik beres kan resiko na berat lamun imam na edan model gitu edan berat resiko na bubar tarawih di belakang nini 15 ala rutah 05 nini nyilep huluna nyungsem balik tarawih digotong di jalan ditanya, mak pulang terawih digotong mabok terawih terawih mabok mak ya iyalah imam nang ngoplos eta ustad imam terawih memeh imaman terawih minum meulak kerating deng dioplos jeung teh kebo kitu bejana najis coba nu tenang balik ngaji hikmahna sholat jadi tumanin tenang ya nu can nasib haji umroh sing nararasib amin hayang kadar itu hayang geus daftarna pantes teu indit-indit eueuh daftaranna atuh sama ngimpi aya kitu nasib dengan nganterkeun bae nganterkeun mentok ka Brebes balik deui ka dieu salah meuli tiket Insya Allah tahun hari urang nu dianterkeun ka mana main amin bahas ya dianterkeun ka kuburan Insya Allah tahun hari urang nu nasib haji umroh tah eta amin Insya Allah tahun hari urang nu dianterkeun amin ka mana dianterkeun sing bisa nasib amin haji umroh amin sing bisa ngerasakeun nikmatna sujud hareupeun Ka'bah sing bisa ngerasakeun nikmat na maca shalawat di payunan maqam Rasulullah amin ya Allah ya Rabbal daftar teboga duit nazar lamun rumah sacan boga duit heulakeun daftar ka Gusti Allah nu boga Mekah Madinah teh Allah lain jelema kaya lain jelema beunghar lain loba jelema beunghar teu nasib daftar geus 5 tahun kaburu maot berarti nasibnya eta nu mahal tapi teh seeutik jelema sangsara cek paribasana dipandang sangsara ku masyarakat lamun Allah geus nentukeun hiji ketentuanana pikeun hambana moal aya nu mampu ngahalangan saurang oge kana ketentuan Allah cek Allah anjeun kudu nasib tahun hareup saha nu bisa ngahalangan di mana bae jalan rezeki jeung nasibna digampangkeun ku Gusti Allah loba jelema nu geus bisa nasib sok sanajan teboga duit teboga usaha geus jalani haji tetangga saya Ustad alhamdulillah boro-boro ngumpulin ongkos ke Mekah hajian puluhan juta rumah aja sangat sederhana cuma Ustad itu istiqomah tiap maghrib sampai isya ngajarin anak-anaknya ngaji Quran juz amma datanglah orang dermawan dari PT Pupuk Kujang Ustad minta KTP kanggo naon Pak kuring menang rezeki alhamdulillah boga dana pensiun hampir 600 juta kuring rek syukuran-syukuranana hayang ka Mekah hajian jeung anak jeung pamajikan tapi kuring rumah sabodo dina agama Ustad milu ngabimbing kuring mimpin doa-doa di ditu kan ngimpi eta Ustad di mana rezeki di mana duit usaha teh boga perasaan ngimpi tapi kenyataan tahun 2019 beliau bisa ibadah haji alhamdulillah gitu nasib bahkan ayat wala rodda lima kotoita
Moal aya seorang oge nu mampu ngahalangan kana ketentuan Allah. Cek Allah kudu nasib. Makanya memeh daftar ke KBIH, memeh daftar ke travel, memeh daftar ke Mekah, ke Kemenag, memeh daftar ke bank, hayang haji, hayang umroh. Heula keun daftar kanu boga Mekah Madinah saha? Allah. Eta kan karunya eta babaturan geus hajian 2018 teh Ustaz. Begitu balik ke Mekah dilalede ku tatanggan. Tuh Haji Kosasih liwat. Naon ongkosna dikasih. Goblok kata tangganya. Anu belah ditu mah Haji Mansur. Nah, halamanna digusur. Lebaran jalan, tingginya duitna. Anu belah ditu mah Haji Wahyu. Sawahna payu. Manehna mah ke Mekah ngajual sawah. Dipake ke Mekah. Atuh kan bae. Sawah-sawah manehna. Kunaon sia nu ripuh. Batur ngajual sawah sia nu bengek. Amit-amit. Awas lo. Kuring mah teu habis pikir ke jelema usil model gitu. Kumaha coba lamun aya jelema ngumpulkeun duit hayang ka Mekah haji. Ngumpulkeun duit tina ladang ngejualan pupuk kandang. Tapi kalunasna eta ongkos, tapi ka bisa hajian, diraku balik di Mekah jadi haji tae. Ulah kitu ka batur. Coba belajar bunga, ningali ke bunga bat. Kalau orang lain bahagia, kita ikut bahagia. Siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita. Insya Allah belajar bahagia dengan keberkahan orang lain. Siapa tahu tahun depan kita yang berangkat haji umroh. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi lamun can boga duitna heulakeun daftar ka Gusti. Iraha daftarna Asep tiap beres sholat, tiap beres sholat fardu daftar ke Allah, angkatkeun tangan 1 menit 2 menit 3 menit mah ya Allah kau yang punya Mekah Madinah, nasibkan kami dengan keluarga, mudahkan rizki untuk bisa haji, untuk bisa umroh. Kau yang punya Mekah Madinah. Allah tuh seneng dipentak, Allah seneng dimintai sama hambanya. Allah nggak pernah bosen dipentaku hamba. Nah, nganuti balik teh urang nusok bosen mentak. Boro-boro ngadua beres sholat istighfar gente. Assalamualaikum gua jeung kana remote. Sentingalieun tajwid cinta. Mun lalaki assalamualaikum kana remote. Wiridan teh na remote. Tapi ka kiaina ka bawa teh HP na disada bae keur ngimaman magrib. Si orang eta kiai keur COD-an masan serempak. Iya ya ayeuna usum online ya. Curiga ini loba beungeut online nih dia. Kok itu beungeut Lazada aya tuh. Oh, beungeut Shopee aya tuh. Tokopedia aya. Nepi ka kolor serempak online. Iya, ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. HP na bunyi terus. Lain karena tasbih, tak kiai gimana wirid lain karena HP. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Barang datang. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu hargana ongkirnya. Astagfirullah eta kiai. Begitu beres barangna dibuka diterima eta selempak. Kiai na mesen selempak online. Ternyata salah kirim nomor. Kiai nu dipesen XL anu dikirimkeun 4 XL. Bude eta selempak. Kiai ngahuleng bae. Aing kumaha makena ya segede gentong kiai selempak. Cek kiai nganterkeun teu nyaho alamat internet. Nah, daripada mubadir dipakai bae ku kiai. Unggal isuk dipakai ayun-ayunan, ku kiai selempak. Tapi ka viral aya video kiai ayun-ayunan dina selempak. Tapi lain kiai di dukuh jeruk lain di Spanyol eta kiai itu. Aduh, marabok online kabeh. Bu, minta sama Allah, daftar duluan sama Allah. Kapan daftarnya? Tiap beres sholat.
apalagi ditambah daftarnya tengah malam bangun. Tengah malam bangun, orang lain tidur, ibu bapak curhat sama Allah, minta nasib bisa haji bisa umroh. Pasal kudang mbak, ibu paling rajin bangun tengah malam pak, jujur daripada bapak-bapak. Ibu hudang tengah peting kemana? Dicai ngadon, keski, cebok, sare deh, jorok ya. Keski, cebok heula. Nyahuan kain para cebok ibu-ibu. Aing ngaliwat tadi bawa. Sing bener aing ngajawab teh atuh. Geus cebok. Geus cebok. Calana pake heula. Astagfirullah. Geus teh bener ibu-ibu ya. Terus tara cebok tara make calana amit-amit. Coba bangun tengah malam, habis suci, ambil air wudhu, amparkan sajadah di kamar ke di tengah rumah, sholat 2 rakaat, sholat tobat duluan. Beres sholat tobat 2 rakaat, lalu sholat hajat, istikharah, tahajud, angkat tangan tengah malam curhat sama Allah sambil nangis mintanya sama Allah. Kata Imam Ghazali, kalau umat Islam tengah malam bangun lalu minta curhat, berdoa sama Allah, nangis, maka itu akan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada doa-doa kita yang diijabah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tarli Bu Soliah termasuk Bani bala putranya semuanya mudah-mudahan bisa nasib ke Mekah ke Madinah ya, bisa nasib haji umroh. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, ada kategori ibadah disertai dengan rasa nikmat. Kalau haji umroh rasa capek, kalau nikah rasa nikmat. Nikah nikmat ya Ustaz, nikah nikmat. Cocok jeung kalimatna nikah. N-I-K-A-H. N-na nikmat, I-na istuning, K-na karasa, A-na aduh, H-na haneut. Jadi nikah, istuning, kerasa, aduh, haneut. Atre kumaha teu nikmat jadi pengantin. Urang ge sering ningalikeun hajat pengantenan, katinggalina pengantin nikmat bagaikan raja dan permaisuri sehari. Bener? Pengantin lalaki diganteng-ganteng, pengantin awewena digelis-gelis, geus dihalalkeun diakad nikahkeun depan wali saksi penghulu, direndengkeun di kursi pelaminan, disindir kuno qasidah, maka aya lagu qasidah khusus jam pengantin, dongeng senangnya pengantin baru. Aya qasidah aya. Duduk bersanding bersenda gurau, bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari, dongeng senangnya menjadi pengantin baru. Anak qasidah aya? Baheula malin qasidah, baheula lain. Kuring keur leutik sok lalajo ibu-ibu nu maenna alat gede baru leud naon baheula mah hah genjring ya zaman jadul baheula mukul ge eueuh variasi eueuh ai lagu teh jauh tiadana hamawi mismis baheula ai keur leutik sok lalajo nu nyanyiana teh di ieu toh kecerek nabi Ipah, ya Aci, si Nunung, si Tati, mari luar si Yaya, mari luar si Eis, mari luar lipan, paburum-burum percis ajabnya gel embe baheula sok lalajo alata baruleut gede, genjring ai pokulan jadul eueuh perasi pak pak kitu eta mimi teu nepi ka anggeus ya dana dan paku gitu. Abdi rombongan qasidah dukuh jeruk paku bade mintonkeun lagu-lagu Rolling Stone. Tadi nininya Rolling Stone. Beres eta karak lagu kedua Hamawi ya mis-mis. Ini asal lagu wajib eta yang baheula eta. Beres genjring
datang rebana kasidah. Mulai ada variasi pukulan sampai rame tiap kecamatan, kabupaten, provinsi aya nu disebut festival kasidah mawalah. Lamun di Jawa Barat mah jadi panduan Almanar Tasik, lamun di Jawa jadi panduan Nasidaria, Nidaria, itu variasinya enak, bagus, cerah, jering 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 ding 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 ding, cerah, jering 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 ding 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 lu poe aing latihan eta kita muncrat enak kok. Langit rebana datang cerawis. Hah? Kok emak gus kolotnya budak santri beli alatna raleuti baru ulet dari latihan akol sadaek-daek mereka denge kemana-mana padengnya ikut latihan marawis di pasantren. Opak kadengnya opak gemblong opak empinga cucur ya kalau lupa disebut ada ku budak marawis opak gemblong emping cucur opak gemblong emping cucur opak gemblong cucur. Kalau berenang kata budak santri di Cikampek, kuring balik ceramah di mana-mana, datang jam 2, jam 3, bahkan subuh, kata santri hararudang, adanya mobil datang teh, buru-buru muka pantau mobil, ngakutan kardus, itu tarli dengekeun. Lain kode, aing mangelingan. Kita harus saling memberikan wasiat loh, kan manusia ada lupanya. Sebab aing trauma, pernah kejadian aing ceramah jauh-jauh teu babawaan. Ciri khas balik ceramah pasti mawa berkah. Lamun teu babawaan resikonya berat. Aing datang ka imah jadi ribut jeung pamajikan curiga lamun aing lengoh teu babawaan disangkana aing jalan-jalan. Pernah kejadian aing teu babawaan da panitiana molor. Begitu nyampe ka imah subuh jeung pamajikan geus jalan-jalan di jalan-jalan ceramah gini teu berkat panitiana molor. Geus mah jauh aing capek dan tak ka imah ribut jeung pamajikan, maka nanti harita jadi peringatan. Daripada balik ceramah capek dan pengen ka imah ribut jeung pamajikan, mending ribut jeung nu hajat. Demi kardus. Ya Allah. Itu Mang Tati kawan. 4 hari ke belakang saya masih di apa? Banjarharjo di mana? Di Belandongan. 4 hari ke belakang kemarin sama hitanan. Alhamdulillah kardus opat bea sekarung tarik di ditu mah bea. Oh tapi aku di dia beda Ya maaf santri bisa ya santri di dia sing istiqomah jadi santri ameh jadi kiai geus jadi kiai teu moneter kiai mah teh. So kayo petani hayang boga beas melak pare panen jadi beas 4 bulan karak jadi beas mending jadi kiai 2 jam jadi beas. Aing tiap ceramah 2 jam balik mawa beas bae kira aku di dia gitu. Mending jadi kiai santri
petani hayang boga cau asa maaf melak cau sampai mateng 1 tahun karet asa cau mending jadi kiai 2 jam cau asa sabab eta dina kardus berkat sok aya cau soliah soliah sok aya cau Tarwi soliah biasa alhamdulillah doakan sing berkah amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal alamin yes balik deh jadi nikah ibadah niat rek teh nikmat kumaha jadi pengantin nu tadina haram ngendong di awewe jadi halal alhamdulillah so kayak ngendong eta lalaki di mah awewe moal ditilang ku ronda moal digerebek moal sabab geus nikah geus nanda tangan surat-surat resmina pan aya nikah nanda tangan surat depan wali saksi penghulu langsung ditanda tangan eta teh surat kepemilikan sah SIM STNK jeung BPKB SIM surat izin menginap berarti ngendong di imah awewe moal digerebek ku ronda nu kadua STNK surat tanda nurunkeun kolor aya kumpul di dieu nu katilu BPKB naon bukti pemilikan kendaraan brewok resmi jadinya mah urang teh boga motor jabrik jadi nikmat nu katilu aya ibadah nu dibarengan ku nyeri naon disundatan nyeri itu disunatan nyeri naon buktina kapok hayang lamun disunatan nikmat patarli ketagihan cek Mang Tarli inget baheula aing disunatan nikmat disukan manekan aing disunatan deui beak soliah teu kabagean profil wungkul Asep ayeuna mah da teu nyerieun budak disunatan bisa selfie foto beda ayeuna jeung baheula ayeuna mah mayoritas lamun nyundatan anak sok ka dokter sunat bener teu lamun ka dokter sunat sok make peralatan naon suntik baal disuntik heula 10 menit sebelum dihitan supaya naon supaya teu karasa nyeri bahkan lebih canggih ayeuna henteu make suntik cukup cairanana dioleskeun nunggu 10 menit eta baal ditek-tek teu karasaeun budak cukup dioles cairannya lebih canggih lagi ai baheula urang gitu tuh Pak Kuwu direjem kan baheula mah nyeri suntik-suntik baal anu sok naon nyundatan teh sak naon ngaranna teh paraji sunat paraji sunat lamun di Sukabumi di Bogor di Kerawang Bandung Tasik Jawa Barat nyebutna bengkong Kuningan dan nyebutna bengkong budak ngajebeng mehna ngerongkong tapi baheula berkahna naon lamun isuk-isuk ngadenge di tetangga kampung anu nyendet petasan eta jadi bukti ciri oh aya nu nyundatan isuk-isuk sabab nyundatan teh paraji sunatna datang ka imah urang nyundatan budak teh di panyaweran imah di hareup tetangga dararatang kiai dararatang jeung santrina diriung eta budak teh bari nyecep mere duit ka budak kitu dimarhabakeun baheula mah kitu ngan resipona nyeri pernah kejadian baheula budak disunatan make sarung make samping bapana make samping dipangkut ka budak ku bapana hayang kiih ya cicing heulanya bapak kacai heula kiih bapana ka WC budakna kabur indungna gogoakan bapana budak kabur ieu bapana teh sadar luncat di WC mudang anakna bari ngagugulung samping ai calana poho teu dipake deui geus kiih budak geus beunang ditewak dilahun ku bapana paraji datang paraji sunatan geus kolot pikun salah ngodok samping
kiai geus kumpul jeung santri-santri tatangga daratang cek kiai abah karaji iya mulai sholawatna mulai bisi kabur deui budakna kiai mengpin sholawat ya nabi salam alaika guak bapana nu guak ari kiai mah husnudzon bae bagus sangka cek kiai oh tandanya ke anak disundatan bapana gogoak lila-lila dengarti iya getih geus ragrag kahandap iya budak nu disundatan henteu ceri-ceri malah budak nama seserian tibalik bapana nu ngalahur adu belajar minta tulung eueuh nu nganggap kanyahoana geus beres pemotongan anak ragrag goblok juga gobrak ka peunceut amit-amit eta paraji sunat eta gitu taresikona paraji geus pikun teh geus teu mampu ngabedakeun mana belut mana komodo kan eta mah sejenis binatang membahayakan baca lainnya mikir sia nu baroga anak perawan sia ulah cenah ulin penting-penting deui sia bejakeun nya si Nopi, si Susi, si Reni, si Lina bejaan si Neneng, si Elis bejaan cek si Asep Barok, anak gadis, anak perawan ulah ulin penting-penting ting sababena loba komodo laliar tengah peuting sekali matuk ngebahayakeun lila bareuna iya kadang-kadang anak ya Allah palalaur indungna kadang-kadang besok kalepaskeun anakna ulin ke mana-mana peda haya anak kereta kabogohna datang apel malam minggu bawa ninja teu nyoman ninja menang rental di babaturanana kajebak eta si Dewi si Erni kajebak si Nopi kajebak da kabogohna bawa ninja bari ngajingjing martabak endog nasi Nopi cek nasi Nopi cek jeung saha dieu sorangan mah eta bawa naon karesep mah martabak endog ih pengertian mak si Nopi dibawa ulin heula ayeuna nya peuting atuh heug bae dibebaskeun ku indung si Nopi nangkel kana motor ninja di tukang kan nonggeng gitu nonggeng alios naon nu terjadi indungna jongjon di imah nyikat martabak endog anak nasi Nopi dinu poe keur di endogan dengekeun Bu parawan kudu eling ieu zaman geus tiguling bukti ayeuna loba maling sela-sela khususna ka kaum istri hirup teh sing ati-ati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang ngapamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan saeuting ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok huntuan lamun geus kejadian itu indung wirang bapak wirang dulur wirang tetangga kiai semuanya ikut malu betul akhirnya terjadi satu makan nangka semua kena getahna makanya ketika datang musibah datang bencana kabeh kabage nunyeun maksiatna sebagian tapi ketika datang musibah sarerea kabagian salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngelawan masing-masing kiai kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu cek sate ngarugikeun batur geuning datang mah bencana kabeh kabagian rugi can pernah aya tsunami musyawarah bener teh can pernah aya banjir musyawarah sugan cek banjir belok imah kiai liwat teu bisa imah kiai ge kakeueum untung kiai na salamet naik tangkal kelapa make kolor ka kiai da sampingna ti heula ke bawah banjir untung kolor pagi coba lamun jeung kolor ka bawah bagi berkamana eta perkutut tampil datang teguran kabeh kabage pada mudah-mudahan ya pengajian sing jadi benteng khusus kadu jeruk
khusus Brebes sing dijauhkeun tina musibah tina balahi sabab masihkeun aya nu darek ngaji. Alhamdulillah. Hitan sakit, tapi ingat tujuan menghitan anak bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban mengislamkan anak, tapi tujuan nyundatan anak Pak Tarli rek nitah ibadah. Ya lo masalah kaprah ayeuna umat Islam nyundatan anak nepi ka hiburan teu nanti lupa penting cek paribasana anak lalaki si mata wayang hiji-hijina hiburan diaya-ayakeun tilu penting malam ka hiji jaipong malam kadua dangdut malam katilu pengajian kok pengajian kiai terakhir hitung-hitung bebersih kiai disarwakeun jeung cleaning service beres hajat tinggal capek ditanya ku tetangga beres kang hajat beres geus gugur kewajiban budak geus diislamkeun aing geus ngomong kitu budakna diantep ku indung bapana teu diwauhkeun ka Allah teu dikenalkeun ka Rasulullah teu diwauhkeun ka ibadah teu diwauhkeun ka Islam teu dianterkeun ka ulama ka kiai ka pesantren diantep bodoh eta budak jauh tina agama. Hati-hati ulah waka di akhirat eta budak ngagusur indung bapana ka neraka. Di dunia kene bakal karasa akibatna kumaha indung bapa nyarari hati zaman ayeuna gara-gara tingkah laku nu jadi anak-anakna. Bener? Bener? Loba kolot nyari hati ku anak zaman ayeuna. Akhlak adab-adaban tata krama geus leungit aya. Beda jeung barudak baheula. Lamun urang nitah budak baheula teu nyeri hati teh. Nyai ka dieu, no ka dieu. Pangbalikeun cabe tomat ka warungnya marek nyambel. Ini budak ka warung teu loba tatanya. Tong ka dieu, jang ka dieu. Pangbalikeun bako daun kaung jeung pahpirna, abah rek ngarokok. Baheula mah bako daun kaung pahpir aren. Ini budak ka warung. Sok tingali nitah budak ayeuna mantak nyeri hate. Bener? Bener kan? Jang ka dieu, pangbalikeun rokok Samsung. Bapak rek ngarokok. Ini ka warung. Lain ini ngegerung-gerung motor hadeupkeun bapana. Gandeng ka warung Samsung molotot ka bapana jauh teuing bah ka warungna nitah nu sajen bae bah soalna geus janjian di babaturan arek ka mana ka Banjarharjo jeung babaturan baru tadi geus nungguan di jalan pakai motor bisa ditinggalkeun Pak ke barudak nitah nu sajen bae Pak nya sorry Pak nya sorry bapak nama molotot di bapak nanya hoki mah dicekek di orok wae loba kolot nyari hati ku baheula rek kaliwatan indung bapak dodongkoan mah Pak geser diukna abdi bade ngaliwat bisi kadupak ku abdi anak urang kitu teh ngaliwat ayeuna kitu henteu jauh eueuh ayeuna indung jajalaneun main seret bae mereka nyungsep indungna bapak ngagoler tengah imah di lengkahan siap buat cium malengkah malengkah kagok nincak beheung bapak namanya anak juring suan ih amit-amit terus nincak beheung bapak molotot ka bapak bokap sih bokap penyambung sih hanya tujeng teri bijil tidak bibir jadi bokap datang emak na nyokap datang nini na nyokep terjol akina oh nyakot ini kita bahasa juring di mana loba kolot nyari hati ku anak ya Allah ya Rabbana timbul pertanyaan ti Kang Tarli berarti Kang Haji tugas abdi can beres ieu encan sabada hajat nyunatan anak masih loba tugas pikeun nyolehkeun si Bani supaya si Bani jadi budak anu soleh kumaha carana cara nu kahiji kuduna ti samemehna geus diprogram cek ulama hayang boga anak turunan saroleh solehah dua program ieu kudu dipigawe hiji anu disebut tarbiyatul aulad qoblal wiladah mere didikan ka anak samemeh dilahir maksudna kumaha mere didikan ka anak samemeh dilahirkeun bapak lamun hayang boga turunan anu saroleh bapak kudu mere nafkah ka pamajikan nafkah anu halal baik ulah coba-coba mere nafkah nu haram ka pamajikan
bisa dijieun kadaharan, diolahkan di dahar jadi vitamin, jadi protein, jadi cai mani, tina cai mani diproses jadi janin, janin jadi anak lahir keluar tina nafkah anu haram. Hati-hati ketika hirup eta budak bakal ngalawan ka indung ka bapak. Makana tapakuran ayeuna kunaon si budak ayeuna mah ngalawan we ka kolot, mikir bapakna ulah nyalah genteng anak. Bisa baheula pernah mere nafkah nu haram ka pamajikan. Awas, hati-hati, khawatir zaman ayeuna, di zaman era goblogisasi ayeuna. Lain globalisasi, era goblogisasi. Di zaman era penggoblogan masa kini loba budak geus gara roblog ka indung bapak. Bener teu? Akal sehatna geus ala lancur budak ayeuna. Urang mah keur SD, keur SMP baheula sakola dina tas teh pulpen jeung pensil patlot jang nulis ilmu. Budak ayeuna SMP umur 14 tahun ka sakola nulisna lain make pulpen, make celurit. Dina tasna ragaji, celurit, peso, bedog, pedang. Budak umur 15 tahun, 14 tahun geus wani ngabunuh di jalan. Bener? Tawuran. Di mana akal sehatna eta budak? Tafakuran. Saha nu jadi korban namun situ terjadi. Saha nu jadi korban? Hei, anak kolot. Nah kolot jadi korban. Emang indungna miluan tawuran. Nu jadi korban? Anak. Anu rugi? Tah eta nu rugi? Kolot. Cing bener ngajawabna. Nu korban? Anak. Nu rugi? Tah gitu. Udah kan geus ala lancur gara-gara jauh tina didikan agama. Hayang boga budak saroleh. Hayang teu? Indung bapana kudu soleh ti heula. Naha Asep sabab budak ibarat kacang. Ai kacang kumaha tuturus. Tuturus nangtung kacang milu nangtung, tuturus dengdek kacang dengdek, tuturus nanguyupuk kacang nangalayak. Budak ibarat kacang tuturusan usaha ku bapakna sabab bapak-bapak nu boga tuturus nu boga kebon kacang indungna berarti bagi-bagi tugas bapak ngalalempeng tuturus, tugas ibu ngabersihan kebon ulah diantep barala sekolah orang lain seri, ya serius ya. Pas sunatan ti Nabi Ibrahim nu disampurnakeun ku Rasulullah diantaranya adalah khitan, kedua nektekan kuku, nu katilu nyetrip kumis di lalaki, nu kaopat ngerok bulu kelek, nu kalima ngerok bulu sayang carit. Khusus lalaki sunatna dikerok, lamun ibu-ibu khusus sunatna didudut. Kebayang aing si jelepret. Cek ibu-ibu, Asep peres, selamat mencoba. Ya Allah, indung bapana kudu soleh. Mimitian ku cara anu soleh. Mana cara anu soleh? Kasihlah nafkah istri kita dengan nafkah-nafkah yang halal. Eta nu disebut tarbiyatul aulad qabla wiladah. Mere didikan ka anak samemeh dilahirkeun, sebelum dilahirkan. Jadi suami wajib memberikan nafkah yang halal saja. Yang kedua, tina tarbiyatul aulad qabla wiladah, mere didikan ke anak sebelum dilahirkan, memprosesnya harus mengikuti sunnah Rasulullah. Tata cara tidurna suami istri sosonoan, salaki jeung pamajikan memeh masuk ke ruang percetakan tuturkeun sunnah Rasul. Emang kumaha kita Rasulullah? Rasul lamun rek ngajak sosonoan ka Siti Khadijah sok ngajakan mandi sunat heula. Ibu pernah tadi ajak mandi sunat heula ku salaki? Itu yuk masalah. Nu disebut mandi jafaf. Niatna nawaitul ghusla li jafafi sunnatalillahi ta'ala. Asep mandi matiris ganti ku wudu. Pernah diajak wudu heula ku salaki memeh sosonoan? Ai salaki sia gawe naon atuh? Mandi henteu wudu henteu.
ditanya hayang boga turunan saroleh cara salah balik ke sawah men bajeleng we ka kamar teh nyaho doran pacul ka bawah atuh budak lahir jadi heuras beuheung batur mah mesot sonoan teh ngadua heula wudu heula ieu mah lain sibuk neangan endog bebek lagi oplos jeung sprite bedana kitu der budak lahir hirup ka dunya atuh eta budak tunggal peuting maling entog wae salah resep bapana aya deui nu riweuh teu pararuguh rek sosonoan jeung pamajikan janjian salakina memeh salat isya nyai akang ka masjid lah salat isanya terus naon kan pokona pang nyeduhkeun kuku bima simpen di meja kamar make cai panas ti ayeuna berarti akan balik sholat isya ke kamar jamunan disanget untuk panas teuing oh siap cek pamajikanna abdi oge geus arek nyeduh sari rapet salah kira balik sholat isya begitu asup ke kamar 2 gelas jamu-jamu cek salah kira nyai gelas akang nu mana kuku bima pamajikanna poho ting nu belah dieu ting nu belah dieu cek salakina nu mana bela jamu-jamu iya heuh kang jamu nama jamu ngan hasiat beda salakina nyokot gelas pamajikan sari rapat ku salakina pamajikan minum kuku bima pek sosonoan teu jadi udadak heboh di jero kamar pamajikan ngadadak harelas teu pararugi pengaruh kuku bima salakina ceri tapi ka isu rapat teu bisa kieu awas ya udin odah tong marek kieu kitu sia wudu wud al-wudu qabla an-naum fa huwa indallahi syahidun wudu sameme sare bakal menang ganjaran syahid wudu sameme sesonoan bakal diberi kekuatan wudu sameme sesonoan bakal diberi turunan-turunan ahli ibadah amin amal amin digawe henteu insyaallah diamalkeun eta cara nu disebut tarbiyatul aulad qabla wiladah ingat aya manakib riwayat kehidupan rumah tangga Al Habib Muhammad Yordan. Habib Muhammad Yordan dina ceritana kieu istrina hamil bebeja ka caroge ka Habib Muhammad Yordan kang bahasa urangna kang abdi telat henteu men berarti hamil bahasa Indonesiana men bahasa agamana naon head bahasa Sunda naon di dia hah head mah bahasa agamana men mah bahasa Indonesiana bahasa Sunda naon di dia kotoran atau dipel kae bahasa premana naon dia aya bahasa premana aya naon bahasa premana si brewok utak getih brewok utak getih si botak jadi merana cicing kang abdi telat henteu men cek Habib Muhammad nyai anjeun hamil alhamdulillah begitu penting krek sare ge salat isya cek Habib Muhammad nyai anjeun sare simtibra bae ulah kaganggu ngan sing ridho leungeun akang nu kenca rek ditumpangkeun dina luhur bujal nyai leungeun katuhu akang nyekel tasbih aya naon kang akang hayang boga turunan jadi ahli ibadah akang rek maca doa saberesna akang naon nu dibaca kang nu kahiji nu dibaca ku Habib Muhammad Yordan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 4.000 kali beres la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Habib Muhammad maca doa Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sabaraha kali? 313 kali. Beres eta maca doa deui Habib Muhammad, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. 313 kali. Terakhir Habib Muhammad ngaos sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 10.000 kali. Dibaca sabada isya memeh sare beres-beres subuh unggal penting. Maka akhirnya lahirlah putra-putra Habib Muhammad Yordan sebanyak 13 anak, keturunannya laki-laki semua putranya menjadi wali-wali Allah. Itu aya nu gagal jara di aulia sadaya. Eta hebat perjuanganna samemehna. Si Asep Mubarok nurutan. Rek sare ngomong ka pamajikan, "Neng, sare sing tibra." Kan sing Ridho ieu leungeun kencar ditumpangkeun luhur bujal neng. Leung katuhu arek nyekel tas bae. Begitu neuleuh ka gigir pamajikan geus karek. Aing mulai bae geus. Innallah Muhammadur Rasulullah. Innallah Muhammadur Rasulullah. Boro-boro 4.000. Kakek 30. Teu beres aing maca. Pamajikan hudang bari gegerewekan. Et. Ieu mah lain bucal. Astagfirullah. Ulah geus pikiran ada. Leungeun urang tina bujal ieu kagigir ka dieu kana cangkeng nagetekeun ngeres. Ih, amit-amit urang dieu. Geus. Eta Kang Tarli hiji tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Nu kadua ieu program sanggeus nyunatan anak. Tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Mere didikan ka anak sabada dilahir. Dibanding geus lahir rek disunatan isukan didik kumang Tarli. Didik naon Asep sanggeus dilahirkeun hiji kuatkeun keimananana ieu budak supaya wauh ka Allah, cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Hei Nabi Muhammad. Wah benar. Tanamkeun nu kahiji keimanan anu ku supaya budak cinta ka Allah, cinta ka Rasulullah. Rasul ge padi perkenalkeun ku malaikat na ditakbiran ku eyangna Rasulullah nyaeta Abdul Muthalib digendong keur bayi eta Rasulullah waktu orok dibawa tawaf ngulilingan Ka'bah nu dibaca naon ku Abdul Muthalib shalawat ka Kangjeng Nabi. Rasul keur bayi keur olok diasuh ku Abdul Muthalib dibawa tawaf ngulilingan Ka'bah naon nu dibaca ku Abdul Muthalib shalawat. Sallallahu alaikumullahu ya adnani. Sebagian ulama anu nerangkeun nu dibaca ku Abdul Muthalib eta makana diturutan ku indung bapak urang baheula aing ngais budak geus dimandian di kayu putihan dibedak disendok disipat eta orok dipangku ku indung. Allah ya Rasulullah itu cakep ngarekamkeun nami Allah nami Rasulullah. Ibu kitu teh ayeuna ka bayi euy kitu henteu baheula mah bari dieyong-eyong ku indung bari dihuapan ngahuapan oge indung pan ngagayem heula da dibeuweung heula ku indung eueuh blender jigongan nikmat. Tak pantas baheula mah loba budak nurut ka indung sabab budak baheula mah loba ngadahar ciduh indung. Ayeuna mah geus diganti make blender. Kadaharan teu as jang budak meuli blender ka mall colokeun na listrik pencet bubuk kadaharan wawalkeun ka budak. Gede saeutik budakna indungna nu muter siga blender.
loba anak blender ya baheula mah indung mere ASI air susu ibu ka budak henteu aya waktu budak 4 tahun baheula masih kene nyusuan bener ke aya geus jarang nu kitu indung bener mere susu ka anak paling ge saminggu geus saminggu orokna dibikeun ka sapi atuh wajar budak geus gede digerok ku indung jang ka dieu loba anak sapi ayeuna ya Allah budak rek sare diayun geuning dina papago make tali samping kebat sallallahu rabbuna baheula mah kitu indung nyarekeun budak maca shalawat sallallahu ala Muhammad budak marejat mah shalawatna gaul mah sok pereum India ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji anfan tayyaji rotal alami ya uhailan judi wal karami budak ngagoak dina ayunan kucuk tah leuheung shalawat kene daripada budak di ayun disarekeun inunan ngagoak teu pararuku beureup pada hari Minggu kuturut ayah ke kota nya budak di molotot mikiran lagu hayang dirope Minggu rek ulin ka kota jeung ayah kan bae atuh asep da lagu budak tapi kan eusina nitah ulin teu naon make lagu silakan tapi laguna nu ngadidik ibadah ganti judul tong hari Minggu hari Jumat jak pereup maka mari balik ngaji menang lagu ti Sabu Barok ayo ayun kumaha pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid kan bagus kan pakai sandal jepit ku duduk samping Pak Khotib ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya la ilaha illallah tulis tapaun lagu dengan ditakulin baik pelangi ganti mengaji barokah jiwamu marah pusing kacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang mengaji cinta Al-Quran tayta ngadidik eta lagu datang bapakna yang berem bapak geboga lagu matematika dengan kerjaan jumlahkan jadi 2 namun bisa ngaji enggak bisa ngadua itu kan lumayan matematika 2 jumlahkan jadi 4 mun bisa ngadua insya Allah menang berkat lumayan 4 jumlahkan jadi 8 mun loba berkat moal hese barang hakan lumayan 8 jumlahkan 16 sebeuh barang hakan pasti bakal awet beas lumayan 16 jumlahkan 2 mun geus loba beas bisa merek ka mertua lumayan 32 jumlahkan 4 bisa bager kami toha pamajikan bisa 4 nah setuju bapak-bapak yes Pak Ayub aki oge Ayub ceri baheula geuring di imah Pak Ayub gitu nah negla si kuwu narek adi tapi ta si kuwu banyakan Pak Ayub ka si kuwu belut jeung aing gitu mereka di untuk Pak kuwu di dia aya alhamdulillah CS na eta CS Bu eta didikan ka budak sanggeus dilahirkan waukeun budak ka Gusti Allah waukeun ka Kangjeng Nabi Muhammad lima budak orok di mandian dibedakan di putih di selo disipat tapi kabebak belur banget budak pangku ke bapakna di polototan ku induna di polototan anak ieu makananya anak saha ku anak sia eta orok jadi hulang tuh di aku ku indungna atuh orokna ge lieureun cek orok atuh aing anak saha indung nangis tengah anak iya ku katep teh pakai cacadelan aneh jadi indung nanu cadel
ti katep ti laja ti kotok kabeh tai absen amit-amit sok aja ngomong gitu indung ayah anak sok ngamanja-manja anak tak bapak lagi sarwana balik gawe di mana-mana datang ke imahku anaknya mapak muka panto jadi bisa lempang bisa ngomong ayah puyang bapak ngagua anak tak iya ya anaknya hidung bisa ngajawab anak iya lumayan ibu apalkeun eta anak tak eta ubar pasea ubar ribut jeung salaki kuring pernah ngamalkeun balik di mana-mana pamajikan pundung manyun bae di tengah imah kuring ngagero neng ka dieu aya perlu teu nyamperkeun pamajikan manyun bae kuring inget kadinya sampeurkeun ku kuring lalauna begitu geus pare-pare pamajikan manyun aing ngagoa anak tah iya oleng-oleng anyun pamajikan langsung calangap langsung mudag-mudag tapi ketika rasa samping aing merosot katincang ku ibu apalkeun nya bisi salaki pundung di tengah himah manyun bae ubarna eta ibu seduh cai kopi asongkeun ka salaki nu keur manyun ibu ngagoak anak tah iya oeng-oeng ideung insyaallah ibu dicabok ku salaki atuh wajar lah nyabok dah hideungna disebut hideungna disebutkeun jadi wauhkeun ka Gusti Allah nu kadua tina tarbiyatul aulad ba'dal wiladah mendidikan ke anak sabada dilahirkan kuatkan ilmu ibadahna ilmu agamana nu kahiji kuatkan imanna nu kadua ieu si bani kuatkan ilmu ibadahna nu dimaksud hadis Rasulullah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin neangan ilmu wajib pikeun Islam lalaki jeung Islam awewe ilmu nu dimaksud ku hadis Rasulullah eta adalah syar'i ilmu agama heula sebelum anak dikenalin ilmu matematika kenalin dulu anak sama ilmu fikih tata cara ibadah sebelum anak dikenalin ilmu komputer kenalkeun heula anak kana ilmu tajwid makharijul huruf sebelum anak pasehat ngomong bahasa Inggris cenah pasehat heula maca Quran sebelum kenal anak kita dengan ilmu sains teknologi kenalin dulu anak kita sama Allah dan Rasulnya lamun ilmu agama geus jadi benteng silahkan isi anak kita dengan ilmu-ilmu dunia jangan ketinggalan cetak anak kita mau jadi profesor jadi doktor jadi insinyur jadi sarjana jadi pengusaha jadi pejabat silahkan tapi setelah anaknya kuat dengan ilmu agama yakin ketika anaknya jadi sarjana nggak bakalan jadi sarjana yang sombong sama orang tuanya panena loba sarjana lulus jadi pengusaha lulus tapi tetap ngejajah ke indung bapak bener anaknya beunghar hartana di mana-mana indung bapakna tetap dijieun pembantu naudzubillah min kenapa karena didikan agamanya kosong anaknya disombong makanya punten ka bapak ibu para remaja putra putri lamun hayang salamet dunia akhirat ulah rek nyadikeun hati indung bapak sakitu bahkan Rasulullah ngancam moal mere syafaah kasaha cek Abu Bakar Siddiq Gusti moal mere syafaah ka umat kaula umat saliranu mana nu tara salat mah fardu sunat teu katinggalieun beurang peuting anu tara puasa ge fardu sunat teu katinggalieun anu teu haji umroh ge tiap tahun kunaon Gusti teu mere syafaah atuh sabab eta umat kaula anu rajin ibadah keur di dunyana rajin nganyerikeun hate indung bapa nepi ka maotna teu meunang ridho indung bapa al aqu li walidayhi jelema nu sok nganyerikeun hate indung bapa moal meunang syafaah kunaon jeung oh nuan aing atuh capek aing teh heula tenang bae. Enggak hujan, ngilu nggak hujan.
So kumpulkan harta anak nasa dunia rek mayar jasa indung bapak mual kabayar, bener tuh? Bener tuh? Ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi mun anaknya 20 hai bulak balik lagu ini menyusui, mengasuh dan merawat lalu membesarkan putrimu ibu. Ayo nak kasidah ya naon jana jasa nanti bisa dibayar ku anak hiji memeh jenjang menuju kehamilan ibu sok rutin micenan getih kotor sabulan sakali head men bener tuh lamun kermen ibu sok nyarari awak cenah bejana bener tuh ulah anak maaf salaki gitu bisa mayar jasa ke pamajikan bapak-bapak dengekeun ulah coba-coba ngahina ke pamajikan cicing ulah coba-coba nganyerikeun hate pamajikan cicing sabab pamajikan boga jasa nu teu bisa dibayar ku salaki naon men ibu kermen nyeri awak urang lalaki ngarasakeun teh urang mah hayang tarima bersih pae cek ibu-ibu aku Allah teu adil no men awewe justru adil ketika ibu men aya ibadah mah doh diliburkeun Allahu akbar adzan lohor ibu malor 12 nepi ka isya cek salakina dosa sia teu salat sorry kang men enggak kita ngajak bulan Ramadan di jero kamar salakina mah loyo lapang begitu masuk ke kamar calangap salakina hanya hoan sia dosa teu puasa sia sorry kang men akang terpercaya deuleu maka numen awewe naon sababna penanggulanganana gampang awewe mah ibu mamen aya penanggulanganana naon sop teh teu kabeli sop teh mudah ibu mah gampang tinggal lumpat ke dapur lap kompor jejelkeun ayo lalaki mah moal men hesek penanggulanganana eueuh sop teh na lalaki lamun lalaki meh sok mana sop teh na hesek udah kudu buntel ku anduk terus tarimakeun bae men itu kedua jasa ibu tuh bisa dibayar ku anak jasa ibu tuh bisa dibayar ku salaki naon hamil sok 8 bulan yo siga mau drum band bae kemana bener teh urang ngarasakeun teh Pak waktu sare bapak mah tibra ngorok ibu mah teu jong-jong sare keur gede beuteung bener yang ngigir bae pan pegel ek nang kubahan sieun mejret deh nang kalak bae curiga sieun anu nerekel deui teu salakina terkenal ahli panjat pinang coba serba salah ibu karunya nu katilu jasa ibu teu bisa dibayar ku salaki jeung ku anak naon ngalahir tarohanana nyawa bener teu bapak ngarasakeun pamajikan mah di kamar jeung bidan ngahejeunkeun orok urang mah di luar Kak kadang-kadang ngenyotan jinggo bari jeleng-jeleng bari wiridan lagi awewe pamajikan mah di kamar jeung bidan cek bidan ieu salakina nya bu bidan pamajikan maneh geus eueuh tanaga karunya itu sirah budak geus tongtok rek biji kalak salakina ka jero nya sabar keluarkeun tenaga lemes Kang gak eueuh tenaga paksakeun sirah budak geus tongtok rek biji ayo eueuh tenaga Kang nyeri Kang jeung akang ya akang bareng ayo ame tenaga baru ayo 1 2 3 ayo kan salakina teh heula ngajuru sampai ka bidan kaget ya orok bau naon ih najis teh salakina modal ih abet berat tanggung jawabnya nyawa ditaruhkeun ku indung bener teh mana deui jasa indung teu bisa dibayar ku anak teu bisa dibayar ku salaki asi air susu ibu lu bisa ngarepehkeun orok indung bapak ke dahar
orok jayun sare hudang ngompol di pangku ku bapak lain repeh malah jejeritan eta orok aku bapak nggak dikekesak banget molor mah molor atuh indung yang berken kan ya pak kan ya budak kan ya pak ku indung oh kasep bager karunya nya dikumahakeun ku bapak oh bapak sia mah galak juri eta orok hidung bisa ngajawab heeh ku indung repeh orok nah sababna stop kontak bayi aya di indung gitu orok cerik di pangku ku indung ngaluarkeun jurus kodok burial lol lep repeh eta orok repeh peuting sare tibra indung mah teu bisa bener teu salaki gigireun indung nu hudang indung nu bisa ngarepehkeun yang hareup ka orok kodok burial lolep repeh cek indungna baru nyusuan aing sare deui karake 3 menit hudang deui indungna aya nu oa-oaan hiji deui gede sorakna teh itu tembok tukang eto orok kajajaden eta jatah najis berat pak maaf ulah sok kahinakeun ka pamajikan sabab pamajikan boga jasa nu teu bisa dibayar ku salaki ibu sing saroleha amin terakhir naon asep nu kudu ditanamkeun ka budak nyaeta kekuatan ibadah didik salat 3 leutik eta budak supaya dimanarba dewasa budak teu wani ninggalkeun salat sabab boga didikan ibadah 3 leutik mudah-mudahan aya manfaatna hampura tina segala kekurangan 11:30 naik 11:12 beres 2 jam sampai sekarang dikarasa jeung ngarai kana bujur-bujur geus ngabejaan soalkeun isukan sim goreng rek ka Sukabumi berangkat jam 10 pagi berarti kudu istirahat heula jam 10 pagi langsung meluncur ke Sukabumi Jawa Barat dan bae teu nanyakeun ge malamna Sukabumi langsung malamna ke Bekasi malam Rabu malam Kamis sebelum Jumat malam Minggu langsung Brunei Darussalam lamun aya nu ngondang ari eueuh masare bae di jangan aya ka Brunei eueuh nu wau aing nyasar di itu mending sare bae di mudah-mudahan emang karena Kang Tarli Dea Solihah naon dikorbankeun sing jadi tabungan amal soleh ya budak sing soleh bani sing sehat panjang umur sing jadi budak musabiq anu lebih sukses dina ibadahan tinimbang indung bapana jadi budak anu bisa nyafaatan indung bapana dunia akhirat umumna pala putra putri urang sadana bermarasan ren anak Kang Tarli sing hasil ilmu anu manfaat anak kurang di mana bema santren sing hasil ilmu anu manfaat amin sakitu bae hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parantos ringseh acara anu kaopat tausiah ceramah keagamaan siraman rohani anu tos disampaikan ku pangresah Bapak Kiai Haji Asep Mubarok mudah-mudahan naon-naon anu tos disampaikan ku anjeunna jeung manfaat aya barokah kangge urang sadaya amin.